Vlog dinten ayeuna mah bagian nganjang sakorejet kasih mama. Pokoknya nama iya angkat anu ayeuna nama tanpa direncanakan pisan guys. Pokoknya nama rarasaan teh meni buladig keneh tapi iya rusuh kedah mangkat. Kabuladig wae kitunya. Kusababkeun acaranana teh rusuh janten ieu biasa sendal cepit teh henteu tingalin. Tidak geuning di sendal cepit ge teu burung nepi we ka tujuan. Pokona ieu mangkat teh rusuh pisan guys soalna teh bade muru uih deui. Kusabab tadi teh AA nuju sakola henteu dipapatahan heula. Karena si dede mah ku abdi teh tadi dititipkeun ka bibina kusabab engke abi uihna teh raridu pisan. Pokona nama ieu teh tengah poe ereng-ereng katut meni montereng panas. Tapi hapunten pisannya ieu sate acana. Suasana we meni ararindah ieu teh tapi sora teh aya sora tongeret. Rumeun ya guys soalna abdi teh ngeditna tos uih deui ka bumi. Di jalan teh gantian nyandak motorna soalna teh lumayan rada cangkel oge guys. Kapeung ku abdi, sakapeung ku si Benur. Balaskeun ku cangkel di jalan katut ke meni asa dempes bujur oge. Sengaja tadi teh bocil teh henteu dicanda kusabab aya sareng bocil mah sok sesah cali. Oh deui ieu anu ditujuna teh bade barang candak. Sengaja ieu teh guys abdi teh nyanak jalan pintas soalna ari ka dieu mah sok rada caket lumayan. Tapi nya kitu teh jalanana teh seseleketan paur paku bragah handap dipulung ku bayawa. Upami tos ningali pemandangan kieu mah berarti abdi teh tos caket ka mamah guys. Pokona mah kantun sababaraha lengkah deui. Tuh kan tiba-tiba ieu teh abdi teh tos dugi ka bumi mamah guys. Teu afdol lamun ka bumi mamah henteu tuluy emah. Sabab abdi teh tos kangen kana karedok si mamah janten di dieu teh ku abdi teh piwarang wae ngadamel karedok. Ulap oge atunya abdi ge ngiring turun tangan ngabantosan si mamah. Padahal ieu teh saena nama kedah ku abi wae ngadamel karedok teh tapi ai ku abi hungkul rasana teh sok asa benteng. Atuh kali-kali we nya miwarang si mamah dan jarang ieu biasana oge. Kusabab ieu teh waktosna teh rusuh janten di dieu teh abdi langsung emam wae guys. Satkeun asa diudag-udag begu cek paribasanana. Pambihan deui si mamah teh mending ngarurusuh piwarang enggal-enggal uih. Nama karunya ka Dede Rayanza di bumi. Ieu teh guys abi teh tos persiapan bade uih deui kalersen tadi teh abi ibak heula soalna di dieu mah meni hareudang pisan. Abdi pamit heula ka si mamah soalna si mamah mah bade enjing kalangkapna. Atuh dah padahal mah abi teh kangen keneh enak keneh di dieu nya tapi dah kumaha deui atuh. Dehna we hoream oge kedah ngagidig deui kalangkap lancar. Pokona mah ieu teh meni sieun pisan hujan soalna biasana di Tonggoh mah upami tos sonten teh sok hujan. Tapi ningali cuaca ti palih dieu mah alhamdulillah seganana mah halodonya. Sok katinggalinya upami hujan di Tonggoh mah itu awan teh sok hararideung. Saur si Benur teh gantian nyandak motor abi tos canggih. Tadina mah hoream tapi da kumaha deui nya karunya. Tapi nu sakedap ge abi ge terus canggel guys soalna ieu teh meni ridu pisan janten ieu teh ku abi diserahkeun deui motor teh ka si Benur. Alhamdulillah ieu tos dugi ka daerah Langkap lancar. Alhamdulillah nanti halodo guys salamet teu kahujanan.